daba mirawasan abdi kapungkur agan abdi masana sing sombongnya ge goreng patut kawin geus 17 kali can pernah abdi kawin karana abdi mah parawan jeung parawan hati-hati ayeuna mah loba awewe anu memanfaatkan pria neraka ngadih ka mekaten tua Kangjeng Rama paman kedah ka mana milarian pijodoeun teh sasah margi tina waktos ayeuna putra panjenengan teu acan aya minat bojohan dong gitu kasep hawa tos tuang ibu kedah ka mana milari pijodoeun teh paman tuh ka ahlina tuh si cepot anu sok nyaho biro jodoh mah pot kahareup pot perjodohan mah eta gudangna awas ya mun ngerakeun goblok moal atuh sok kahareup awan ka pundelah yok ieu mah ulah janten ka bertrik ati ka teu merag manah we pek daba mirawasan abdi kapungkur agan abdi masana sing sombongnya ge goreng patut kawin geus 17 kali can pernah abdi kawin karana abdi mah parawan jeung parawan hati-hati ayeuna mah loba awewe anu memanfaatkan pria seueur awewe penipu wungkul nyaeta loba parawan parabola naon awewe parabola teh parawan jebol ti heula abdi mah upami agan sedengkeun ayeuna istri teh parantos lebet kana kategori aya awewe menurut perbankan aya oge awewe menurut seperempat motor ai awewe menurut perbankan teh aya 3 rupiah hiji awewe ATM 2 awewe debit 3 awewe saldo naon awewe ATM atas bawah tetep montok awewe debetnya gede nya betekok awewe saldo saluranana sudah dobol keagamaanana maksud di dieu teh aya deui awewe menurut seperempat motor aya awewe spion aya awewe knalpot aya awewe busi aya awewe sobleker aya awewe standar naon awewe knalpot baru kenal langsung nyepot dongdot ulah nu kitu bisi atul teu pantes banyak agan ngengengkeun dongdot mun bapak pek kade goblok kade sia goblok kade sia mamawakan tiis beleguk sia nya naon ari awewe sepion ari awewe sepion teh dinu sepi langsung on ari awewe nu disebut nyaeta sobleker disasar-sasar ge kureker WHS goreng gawe teh ulah nu kitu mah ari awewe busi abusna yang ti sisi wae
awewe busi mah ari awewe setanar nu goreng gawe lalaki hayang gaya ajul gedang hayang gaya topi nyangiri hoyong kursi tibalik mung di layanan ku bari nyalik si kue trok trok hare ulah nu kitu mah nu mata kade agan mun agan pipilih neangan pipamajikaneun kade awewe mah omat mun bobogohan agan ulah dibawa ka kota ulah dibawa lalajo film jarang jadi panangkal supaya agan teka tipu ku istri upami agan bobogohan bawa ka kolam renang tuluy ka bogoh teh taranjangan ke geus dibuligir gejeburkeun ka kolam renang ke sidik-sidik ku agan lamun di tengahna aya nu ngaberak-bak eta lain parawan amuing si jurig sia lamun di tengahna eueuh nu ngaberak-bak pek eta tikah murni eta lamun di tengahna aya nu ngagelembung berarti tos ternoda ku temen-temen murukankeun teh cenah agan isin aya cara nu kadua kumaha dengekeun kiihna mun agan nempo ka bogoh teh mun ka bogoh pamit teh tuturkeun heuh ka bogoh teh kiih ku agan dengekeun labang pancong lamun kiihna disadana seprit eta alus keneh tapi lamun awewe kiihna geus disadana Coca-Cola 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 tong dipulung eta mah geus abus kulkas aya deui nu leuwih parah aqua galon nini eta mah tah sinen tiluan di panggung wah lamun digejeburkeun ka kolam renang geus lain ngagelembung deui kolam renang beak caina kesedot ku parah-parahna nu matak silen tara arawet boga salaki da beus ge geus bisa parkir di jero teh amuing ngobrol jeung saha si goblok ai sangana teh disangkana teh jeung hansip we cicing dan nanyakeun ieu mah wajib dibejaan bisa katipu tos bapa nu teu ngarasakeun nya sakitu ngahluh wae teh naon dah nyaho dengan ai manggih ka bogoh pak kumaha ya nonton dipulung deui jang teh ganeng sia kieu gitu kan da popojeh ti abdi bakagan kade sing atos-atos milih pigarawaeun teh hiji awewe sejati ari awewe sejati teh nyaeta istri nu bisa ngajaga rahasia rumah tangga bisa nutupan aib salaki bisa ngamangpaatkeun rezeki saeutik mahi loba komonyesa bisa nyaeta nutupan rahasia rumah tangga aib rumah tangga bisa ngajaga wibawa keharmonisan rumah tangga nu disebut rumah tangga sakinah mawadah warohmah kadinya nuhun bos ya kitu we Pak punten bade calik palilinya sok goblok sakalinya lah ieu bapa dewek duh oh ieu awak beli buheukeun gitu mah lain da lamun bapa jadi awewe mah teu bogoh aing ieu bujurna mika demplon gitu mah jo da sakapeung nempo bapa lamun dilipen sok nafsu aing we da kitu kasep dawuh paman wayahna geura lumampah hidup geura niatan anu hade yen teu aya deui ka
nya tuang ibu ka hidup ayeuna hidup parantos waktosna mulang tarima lain ku harta bana naon gugu kapalai tuang ibu hoyong hidup enggal ningal hidup laki rabi sae babat sakumaha kapalai kangjeng ibu mahabul ditedunan ku putra panjenengan wah nuhunkeun dijajab mangga bade milarian ka mana atuh pigarwaeun teh syut dan namina jodoh mah di tangan pangeran urang mah berusaha sareng ikhtiar da urang mah ngan ukur gaduh rencana tetela anu ngabulkeun mah angin anjeun napan kieu teh